Bu, hari alamat Simpang 3 di mana ya? Simpang 3. Oh. Jauh, Bang. Oh, naik ojek. Naik ojek kalau Nah, iya tak alamat tak. itu ojek saya betul. Ibu kalau Bu. Ada orai. Tuh, naik ojek. Tapi yo biar namanya subangnya asalnya duanya kadang aya tengah nyor masih heula aing nu diisuk buat kemenang pisan diisuk Bang ojek ya ayo mana Simpang Tilu tak iya tak. Simpang Tilu di mana tak? set mah jauh mang di mana nah itu naik ojek ini mah naik ojek berarti itu ojek cepet Itu mahal. nah heula jauh banget kan bener jauh ke ujung jauh gitu cepet yuk tadi naik ngajual ayam aing nu ngajual ayam tahu ya udah kade Nah, Mang tuh menang 50.000 bisa cepet wah jauh banget ke ujung Bang daripada numpang jauh oh bener emang lah ya kita ya ayo tarik Apaan ya? sih bang, motornya goreng banget yang baru mau halus yang ngojek pak. Bensin apa ya? Ah iya Simpang Tilu teh mang, iya goreng budok tuh. Iya jauh. Jauh atuh lumpang ya tidinya meureun nepi ah, mana mah enggak bohong, urang-urang di sakit di urang mere keur urang buat ngajual hayam. Nah, eta mah terserah amang ah, urang pokoknya menang duit we cepet. Mau ojek, beres sih mau ojek. Tuh bahasa yang jelas tanyakan tuh kalau budak kemalung tuh. Itu. Naon beun alamat teh nya? Naon? Atuh. Naon emangnya? Emang tanya soal alamat itu. Itu Mang. Alamat ieu mah ka ditu tuh. Di ditu oge. Kalau rogi. Oh, bener atuh Mang, nu bener ieu di ditu Mang. Ka ditu. Kalau bur. Anu bener alamatna. Win ke ieu yo. Alamat ieu mah ka ditu Mang. Ka ditu. Kalur. Ka ditu. Tadi urang di ditu. Ya tuh Mang nuhun nya. Eta di kamarana Mang, mau apa cuy? Di bagian bola neta. Tek bacuran Bang, anggur ya teh mah. Ayo. Rempet banget di jalan. Naon lewatinya atuh, kan lewati lewagaan. Oh, nyatu. Tadi. Ah, kumaha sih Bang? Rempet banget ya. Di jalan kan kita cepet. Capek banget, Bang teh. Kurang Bisa jam soalnya ayo lah. Bebekalan teh bawaan. Aya, tenang, pipit persediaan mah ya. Tah minum tah. Sabana tuh. Minumnya nyawang ya. Yang urang Coba petana ya ikulan. yo, tah petana Tapi mana ngempang teh ya? Jauh banget. Gitu yuk. Dulu tadi ku mau. Sieun mah urang. Bisa kumaha tuh Mang, yang penting mah hasil ya tuh. Heunya. Lah kayak nginum heula ya. Gimana nyantai aja, masa detik dia tuh. Tudung deui. Mana si cai teh? Iya, cai teh. Pikiran geus hasil. Dina teh hasil kitu wae yeuh. Hasil duit. Lain. Non, si Gana aja mah kutak katek we. Mau yang nanyakeun ka. Ayo urang nanyakan tuh. Saya aja mah coba. Jalan sama urang nyawa ieu. Oh, mumpung Ayo. pesawat Iya, banget ya. Gana manggil. Petana. Ini rentok cuma. Kamera dah, Bang.
Tadi ya mang, jadinya ke handap. Oh, ada ke mana? Reka keluar kadinya ke gunung tah. Oh, teka gali. Ada kakak lino mang. Ngagali kuburan. Kuburan sa. Kuburan amang rewel banget nanyakeun wae ya. Oh, latih bang nanya. Kan. Lain nanyakeun rewel ulun teh leuseung naon. Buset. Edar sugut mah. Kilonya. Eta ang teu naon. Tuh ah. Aduh orang nikah, tolong aku yang gugulingan. Cuma gelo mah sarap tuh jelema. Edan eta mang jelema mau Rewel mah bedog. jelema teh. Nah nanya wae. Ayo mang lang jalan. Ayo. Lang satik deui. Busing puting manden yo. Ayo. Belum kesian ari geus puting mah. Yuk. Buru. Mang, kali di pertama itu patokannya tangkal nangkal letik. Oh. Tapi 5 langkah ke depan, 7 langkah ke belakang sambil jongkok, tangan di atas, 2 langkah ke depan. Anak anu leutik ke ieu. Ugu yang kenyangan mang. Heeh, coba tangan. Ah. Geuning ieu tanggal eta leutik mah. Tuh, bisa lihat orang ya. Iya. Iya, lamun teh saya ieu tanggal ieu. Coba. Mang bukannya petanya, orang bacanya. Oh bener iya. Coba tanah naon eta mah ieu mah baca. Petunjuk 5 langkah ke depan. Ayo orang lakukan yuk. Heuh, kumaha? 5 langkah 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 7 langkah. Gua rabe amat di bang reka yang beunghar aing. Ampunnya 2, aduh, 2 langkah ke depan mang. Ayo bang. 1, 2. Nah ieu kene. Punya. Ya aku. Kamu kali di dieu kene. Iya sugannya. Sugan. Orang buka. Ayo, Ayo orang dari buka. pacul nah, pacul. Dari ieu mah. Lila, ge keleun. Nah. Iya mang yo. Iya. Ya, wah, urang bakal beunghar ieu mah ieu. Duh, cek meuli naon? Aing Hah? mau imah we mang. Ieu mah aing arek meuli bajai aing cita-cita aing meuli bajai teu pira ieu. Ayo angkat mang. Sieun nyahoan kade. Kade. Yo bang kisah mang sih. Mang buka mang ya. Buka. Bakal beunghar ieu mah ieu. Tapi kosong mang. Bang ayo. Oh ini bacaan. Kalau pengen kaya ya kerja dong. Hah? Kurang. Aduh. Uyang, aing katipu, aduh. Aing katipu, aduh. Aing katipu, aduh. Mang, kesel banget mang. Oh, orang di Bangka tipu. Ugu. Si Andri jeung dukun nawe orang teangan. Mang dibawa ke motor-motor itu. Lah, Motornya seb, ditebusan henteu, Lah, hasil henteu. teangan ini mah jelema Cuek mana? banget. Itu jelema mana bauna itu? Oh nya. Aku bebaginya. Wah, mah iya, sampeurkeun. Kok, Euy. duit proyek kamar itu mana? Aya. Oke, kita bagi hasil. Iya, Oke. siap-siap. Baru duit ke bena? 700. Oke, orang baginya. Ayo. Ininya cepet. Kurang cepet. Nah, ini kan kamari orang anu menang proyeknya ya. Orang gocap. Terus anu gocap kamari orang nalangan mayarkeun kopi, mayarkeun rokok, mayarkeun dahar lah ongkoh. Gocap. Nah, ngomong-ngomong kan kamari di dinya teh minjem duit ka urang. Gocap inget teu? Heunya gocap ya. Mah buku keraya mau gantian. Nah, dia geus ya. Ya, oke lamun aya proyek gede. Kurang kabar deui. Oke. Aing kieu mah di Bangka bagian gocap beureun.
Main ke mana tuh? Kumaha ieu teh urusan teh? Nanaonan ieu ya? Nanaon tah? Yo. Iya, biang ya. Sarua Yo, mah, kawan ya. Kawan ini dukun ieu nya. Ah, emangnya ho. Buset, urang mun dibeaka motor-motor, ieu kumaha urusanana ieu? Sana ieu teh. Apa dia nya bagus eta? Bagus di mana? Urang meni kuat. Iya kumaha ceritana? Ya, kadang. Kumaha ieu ceritana ya? Kabeh kamari duit bara duit. Biak 300. 300. Gope kabeh nama. Bener tuh. Ah, rek ngabarohong. Ya, duit Susah di susahan deui. Urang aing teh lajicingnya. duit dipake mayar ka warung. Kabeh kamari urut jajan kamari teh eta pake mayar ka warung. Nya duit teh 20.000 dibelikeun ka rokok. Tah duit teh ayeuna teh beak. Nanggonya. Heeh. Nah, wae. Dibalikeun mah duit aing. Jangan kekikiran aing kan. Aduh. Ngaduan naon? Salah di dinya kunaon percaya kana kos kitu. Oh, lain jeung mah ganda nyempo sia mau motor alus, baju alus tanah dibolet lega, awak gede. Lain percaya we kan mah gede mah. Iya dukun leutik aing teh percaya yo. Apaan dia aing dekat niup aing. Ah sia ya. Nah aing ngerti. Ya. Bro, aing ngerti. Ai buset, ai siap. Rebak geuningan. Karabak naon? Cuma urusanana hutang sia dibereskan. Hutang. Kadiola ya, hutang dibayar. Ya, aing mau nikah tipu teh, aduh.